Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu sadaya, anu mikaresep tur mika tresna kana padaran acara dongeng enteng, kangge ngaturkeun nuhun kana sagala paratosanana. Hatur nuhun tos ngagabung di Gilang Kasnade channel YouTube Simkuring. Ayeuna urang baris medar hiji cariyos anu judulna Uru Araca sama Tigaling. Ya dongeng naskahna ditulis ku Mang Giok. Kang Gilang sapara kancang ngaturkeun, wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng nu kajomantarakeun di radio Kamemet kasugri sadaya. Sabada kamari urang namatkeun cariyos dina judul Kapahung di Jungkrang Sumur. Dinten ayeuna urang baris medar hiji cariyos anu enggal anu judulna Banjir Getih di Sangga Buana. Prayogi kauninga kasugri pamiarsa, rehna dongeng anu judulna Kapahung di Jungkrang Sumur tos tamat minangkat rasanana nya urang pedar ieu cariyos anu enggal anu judulna Banjir Getih di Sangga Buana. Naskahna masih ditulis ku Yasana Mang Giok. Ayeuna urang baris medar bagian ka-24. Mangga kasugri pamiarsa, nu mikaresep tur mika tresna kana padaran acara dongeng enteng, Kang Gilang sapara kancang ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dina judul Banjir Getih di Sangga Buana. Ngadadak si lalaki nu umurna 45 tahun teh ngajelepung ka luhur. Ngalayang dina posisi ngajogo, ari kadua leungeunna dijaplangkeun niron-niron jangjang manuk. Montong kabur undayan. Ceuk si Aki anu beungeutna beungis ngagorowo. Kadua sukuna katembong ditekuk sarta teu lila awakna geus ngablesat ngudag. Sedang ramo-ramo leungeunna geus nyolodor rek ngaranggem genggerong. Tapi si lalaki oge teu cicingeun, katingali ngangkat leungeunna dipake nakis. Des. Digelang leungeun si Aki beunang ditakis. Dihandap baturna nu hiji deui nyusul tepus. Ebreh dampal leungeunna anu geus robah semuruh hae teh meber rek nepak tetepokan. Tapi si jalma linghas bari salto manehna muterkeun awakna dina gerakan angin puyuh. Atuh plos. Serangan baturna si Aki anu nelahke kasam oge poos ngakan angin. Malah karasa ayeuna mah si lalaki nu umurna geus 45 tahunan teh geus aya tukangeun. Cuit. Kana tonggong si Aki aya tusukan hebat. Sanajan can keuna kana sasaran tapi ku hawana bae geus karasa. Kumaha hebatna eta tusukan anu dilakukeun ku jariji si lalaki. Disangka rundayan. Sila geus mampu ngayakinkeun jariji sakti. Heup. Cek Aki kasam bari ngalegot kalebah kenca. Gilek manehna jadi malik nyang hareup. Bre, kekemplong si lalaki lowong taya teh dengaling-aling. Hiu. Teu tatapa sini deui eta kekemplong teh dijeblang ku dampal leungeun si Aki. Anu tangtuna bae oge geus di lambaran tanaga sakti dina inti geni. Wush.
Degena kana sasaran sabab Kirundayan kaburu ngaragragen badana ku jalan ngaberatkeun diri kana suku. Akibatna tangkal Ki Jengjing jadi sasaran kasamber hawa tenggelam si Aki anu ngandung hawa panas. Breh kuratna inten katut si Bopeng kaciri. Tangkal Ki Jengjing langsung legok bari ngelemeng gambar tapak ramo leungeun semu anu tutung sadua-dua. Clik, clik, clik. Katembong tilu jirim geus narangtung kalawan aja. Masing-masing panona silih pencerong bangun anu keur ngadu pangabaran. Bikin sakedapan kaayaan ngadadak simpe. Nu kadenge ukur recetna sorat ti kajauhan jeung seahna sorat cai walungan anu tetep ngagulidag. Ratna inten jeung si Bopeng beuki ngadadempes dina kaayaan saperti kitu. Ngayakeun gerakan saeutik pasti bakal bisa kanyahoan ku nu keur bitotama. Ngan bae teu lila kadenge hiji di antarana aya nu cumarita. Hiji aki-aki anu buukna rada panjang ngarumbay saretak-tak. Sedeng eta aki-aki teh cenah katelahna Aki Kasam. Desang Kirundayan, Andika geus sakitu hebatna. Pantes lamun si Bundar Wastu binasa dina leungeun Andika. Aduh, tong asal nyerita Andika ki. Ulah kena-kena Andika di tingkatan kolot Padepokan bisa ngomong sengeunahna. Teu kudu mungkin Rundayan. Si Bundar Wastu binasa ku jurus-jurus Pancatunggal. Lamun lain ku Andika, nya ku saha deui atuh. Aduh, najan nyak itu tapi eueun nyaksian langsung lamun kaula pelakuna. Jeung deui nu ngagem ilmu Pancatunggal lain ku ulah sorangan, tapi aya loba kaasup Andika duaan. Ceuk si lalaki nu taya lian Kirundayan nambalang. Aki Kasam ngahneng. Mun geus Kasam, teu kudu loba omong. Leuwih hade ieu bocah urang cangkalak. Urang jagrakeun ka calon pamimpin. Nya benernya. Di mana aya bangsat ngaku? Pasti ngaku ngantang tobae sanggeus digebukan heula. Rarais si lalaki katembong uceuy. Hatena panas demi gandenge ucapan musuh-musuhna kitu. Tapi najan kitu katembong si lalaki tetap tenang malah teu lila kadenge manehna nyarita deui. Sakuduna mamang guru duaan cicing di Goa Lalai nedunan hukuman ngajaga pacaratan kuno. Tapi kunaon ayeuna bet ngulayapan kieu. Nah mamang guru duaan teh sieun lamun eta hukuman teh dilipat gandakeun. Justru sabalikna si Rundayan. Kaulah bakal bebas lamun kaulah duaan geus nyieun jasa ka Padepokan. Nyieun jasa ka Padepokan. Kirundayan kerung. Bener teh. Asal kaulah mampu nyangkalak Andika, hukuman kaulah duaan bakal menang pamupus di tua. Tetua. Nah, Andika bet kaget Rundayan. Lain kitu. Ngan perlu dikanyahokeun nepi kadangket ayeuna puncak pimpinan Padepokan Pancarunta masih tacan aya nu ngeusian alias masih kosong. Ayeuna memang can aya. Tapi moal lila deui pucuk pimpinan Padepokan Pancarunta baris Dewi Suda. Sartanya harita anjeun baris dijagrakeun minangka syarat sangkan kaula bebas dina hukuman ngajaga makam kuno Padepokan. Saha sabenerna anu geus nitahan Andika duaan turun gunung dua kuncian pekuburan. Nah si Mekantara gitu. Dua kuncen pekuburan kadenge seuri pating cakakak. Geus kitu julung jelang kakenca jeung kakatuhun Kirundayan.
Demi ningali kitu katembong Kirundayan oge teu cicingeun, langsung pasang kuda-kuda. Bari ngerahkeun kekuatan tapak bayu ka sakujeureun badana. Nepikeun kadenge sada anu ratok dibarungku kekerdepanana, awak eta lalaki lir ngaluarkeun cahaya nu koneng ka koneng-konengan. Keredap disejen pihak kadua dampal leungeun Aki Dira katut Aki Kasam oge ka keredepan. Tanda yen maranehna oge ngaluarkeun masing-masing kekuatan pancatunggalna. Teu lila, haya. Ngadadak Aki Dira jeung Aki Kasam pating gorowo. Disusul ku masing-masing awakna nu ting jorelat leluncatan nyamber Kirundayan. Tetela boh Aki Kasam boh Ki Dira dua anana oge boga niat ngabinasa. Buktina dua anana langsung ngerahkeun tanaga saktina nepi ka tingkat 8. Ebreh didampal leungeunna nepi ka siku langsung ruhai nepikeun ka ngaluarkeun silalatu. Sedeng hawa di sabudeurna langsung ngaheab panas nepikeun ka dangdaunan laleumpeuh lir anu direrab ku seuneu. Perlu dikanyahokeun ieu Aki Dira jeung Aki Kasam teh sanyata namah paman guruna Kirundayan. Jujuluk maranehna nyaeta dua kuncen pakuburan anu gawena purah bebersih makam. Sanyatana kasebut bae jujuluk padahal ari nu sabenerna mah mangrupa hukuman pikeun maranehna. Anu memang sababaraha puluh taun kalarungkung sinyieun tod codeka ka padepokan. Nepi ka akhirna dihukum saumur hirup ku Eyang Bundar Wastu ngajaga pajaratan kuno nu aya di lamping pasir Sanggabuana. Kiwari sanggeus Eyang Bundar Wastu kabejakeun perlaya. Ieu dua kuncen pakuburan teh boga kasempetan bisa kaluar dina eta hukuman. Carana nyaeta nyangkalak jalma nu geus ngabinasakeun Eyang Bundar Wastu. Anu ceuk beja cenah binasa ku Kirundayan anu sirik. Pedah teu kapilih jadi pucuk pimpinan. Ningali paman guruna nyerang dina kaayaan tanaga meh sapinuhna, Kirundayan anu sadar kana kekuatan lawan teu wani gana-gana nadah panarajang kitu wae. Manehna yakin najan dina kaayaan nandangan hukuman di makam kuno, teu mustahil paman guruna terus ningkatkeun elmu pancatunggalna. Anu boa geus hasil ngayakinkeun nepi ka tingkat ka-10 atawa titik puncak kekuatan manusia. Kukituna kalawan kesit ngandelkeun elmu pangenteng badana awakna kokolebatan kaditu kadieu. Nyingkahan sakur samberan suku jeung leungeun, dua paman guruna nu ting harius nebarkeun hawa panas nu gegelebugan, ngarerab hawa udara nepikeun ka matak sesek kana ambekan. Untung pitkeun Ratna Inten jeung si Bopeng duanana rada anggang di tempat anu tarung. Ngalantarankeun duanana cukup aman malah kadenge si Bopeng harewos. Tetela nya Mas. Tiluanana oge mangrupakeun para tokoh Sanggabuana wungkul data di Mas. Laras Kang, sanajan can pati jelas, tapi sakedik agengna urang tos apal kana duduk perkarana. Pang-pang nama tujuan eta dua sepuh anu mana hoyong nyangkalak eta jalmi. Tujuan orang duaan ka Sanggabuana nyaeta nyaosan pangogan ke Megantara. Nu sejadi istrenan jadi pucuk pimpinan eta padepokan nya Mas. Haha. Labah dia. Ieu pertarungan teh masih aya hubungan lajeng acara pangistrenan pimpinan eta padepokan nya Mas. Haha. Kata bisa memang kitu Kang. Hanjakal Rama Guru teu seueur saur nerangkeun kaayaan anu keur lumangsung di Sanggabuana.
tapi nama aja nami harap supaya pangawar orang nambihan Mas. Bari dengan syukur ku katerangan wungkul. Tapi pangawar orang nambihan ku hasil pengalaman secara langsung. Gitu rupi namanya Mas. Ratna inten katembong unggut-unggutan deui. Sedeng panona terus manco kanu ke ragot bitotama. Anu lila-kalilaan mah tetela katembong Kirundayan mimiti kadesek sasat ngalawan musuh dua sekaligus. Kadua leungeunna nu geus keker depan ku cahaya koneng ukur bisa dipake nakis serangan dua paman guruna. Nepikeun ka akhirna ngadadak manehna luncat ka tukang bari nyeuseup udara minuhan dada. Kadua dampal leungeunna diputerkeun hareupeun dada ngawangun bayangan bumi. Sedang panca tunggal dina inti bayu dikerahkeun nepikeun katembong dada Kirundayan melendung pinuh ku hawa sakti. Bareng jeung sapasang leungeun anu dorongkeun ka hareup, hawa sakti langsung bitu dina sapasang leungeun nimbulkeun angin nu ngabaliung mapag dua serangan kuncen ti pakuburan. Hiu, kolepat, wus, boom. Kadenge sora nu ngajelegur lir sora gunung bitu. Waktu dua kekuatan bentrok di udara. Alam ngageter hebat. Petelan seuneu ketut angin nu ngabaliung ngaburisat ke saban madhab. Nimbulkeun letupan-letupan hebat nepi ka taneuh jeung kakayon anu aya di sabudeureunnana hurung ka hurua. Wah, kadenge sora nu ngajerit disusul ku mentalna tilu jirim ka dua arah. Kapangpengkeun ku dua kekuatan nu pabentur di udara. Kolea, Gorentel, Gubrak, Kedebut. Lamun dua kuncen kuburan mah hasil jungkir balik aseupan bari bisa ajeg nangtung. Sabalikna Kirundayan mah langsung ngegedebut bari ngutahkeun getih hirup lalambaran. Dalah kumaha Kirundayan masih eleh tanaga sasat ngelawan dua musuh sakaligus. Najan geus tatu kawilang parna, katembong Kirundayan masih usaha hudang bari nutupan dada nu tutung ngabentuk dua dampal leungeun anu meber. Coba lamun ti tadi Andika serah bongkokan. Moal meureunnya lawan tatu sarupa kitu. Kadenge Aki Kasam nyarita bari jeung ngajega. Najan kitu katingali manehna oge rengha pranjuk bari ngarasa sakujur dada ngageter nu kacida hebatna. Waktu itu anak murid Hayang Bundar Wastu dicernih kupati. Lamun rek binasa baik teuing tapi ulang ngimpi kaulah serah pengkokan. Can waktuna Andika binasa Rundayan. Andika kudu dijagrakeun heula pikeun narima hukuman teh jero padepokan. Hukuman? Hukuman naon? Kaulah terumah sang ngelakukan dosa naon-naon. Mustahil kaulah ngebinasakan guru katut adisapa guruan kuserangan. Lebat dia kaulah yang mitnah itu. Yang gak baik cari tanah hareupeun pangadilan padepokan teh. Ayeuna mah wayahna sagala ilmu silat Andika ku kaula sejadi musnahkeun ngajaga supaya Andika teu kabur deui. Leuwih hade binasakeun bae kaula, binasakeun. Aki Kasam ukur suri ngagagak sedang awakna geus ngajorelat kanu keur tapak deku bari rengha pranjuk. Hiu,
kolebat wush ebreh ramo-ramo Aki Kasam anu geus ramakah teh ngolebat rek ngancurkeun sarap nu aya lebah embun-embunan kirundayan nu masih dina kaayaan tapak deku. Ngan bae samemeh maksud Aki Kasam laksana ngadadak di nubala aya hiji jirim nu ngolebat megat jajalaneunana. Palaka tembong sapasang legeuna dipalangkeun dipake mapakan serangan Aki Kasam. Atuh wush, boom. Dua kekuatan bentrok teu bisa disingkahan. Aki Kasam ngoceak. Disusul ku awakna nu mental deui ka tukang nepikeun ka welas handeup pajauhna. Kebut, cungkel, cumpalik, bro. Aki Kasam terus nambru bari onghek-onghekan ngutahkeun getih lalambaran. Sedang jirim jalma anu megatanana tembong ngejanteng bari disabudeureunana taneuh beungkah tur rartak hebat. Legana nepikeun ka sagede nyiru. Breh ku Aki Dira jeung Ratna Inten katut si Bopeng kaciri. Handapeun iuh-iuhna tatangkalan jirim jalma nu mapakan Aki Kasam teh mibandak kumis jeung jembroh seret dada. Sarta buukna jabrig semu gimbal. Ngaso heula ngaso kasugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Kieu jadina nyangga gogoda cinta hate karaos kasiksa seribu bang balu du gandru hate nguyu ngalayu nyamutan anjeun panutan laksana ciptaning ati duh urang ngahiji nah kieu jadina nyangga gogoda cinta hate karaos kasiksa seribu bang balu du gandru hate nguyu ngalayu nyebutan anjeun panutan laksana ciptaning ati duh urang ngahiji tewasa mibanda cintana mungguh rempan balu karna kacinta tekebat miheman nu kahalang rurungkang urang duaan bimbang ngalong kewan kumalayang kumaha atuh kumaha sangkan bisa sasarengan duh urang duaan.
jadina nyangga gogoda cinta hate karaos kasiksa sarebo bang balu duh gandru hate nguyu ngalang layu nyemutan anjeun panutan laksana cipta neng ati duh urang ngahiji dewasa mi banda cintana munggu rempan baluk karna kacinta tekebat miheman nu kahalang rurungkang urang duaan bimbang ngalong kewang kumalayang kumaha atuh kumaha sangkan bisa sasarangan duh urang duaan dewasa mi balda cintana munggu rempan balu karna kacinta tekebat miheman nu kahalang rurungkang urang duaan bimbang ngalong kewang kumalayang kumaha atuh kumaha sangkan bisa sasarangan duh urang duaan Kasugri pamiarsa sabada tadi urang ngaso nutos ngaropi nutos kacarai mangga gira maranco deui payunan radio Sewang-sewangan urang teraskeun ieu jejer carios anu nuju dipedar ku Kang Gilang sapara kanca mangga wilujeng ngadangukeun. Kebut, cungkel, cumpali, bro. Aki kasam terus nambru bari onghek-onghekan ngutahkeun getih lalambaran. Sedeng jirim jalma anu megatanana tembong ngejanteng bari disabudeureunana taneuh beungkah tur rartak hebat. Legana nepikeun ka sagede nyiru. Breh ku Aki Dira jeung Ratna Inten katut si Bopeng kaciri. Handapeun iuh-iuh nata tangkalan jirim jalma nu mapakan Aki kasam teh mibandak kumis jeung jembroh seret dada sarta buukna jabrik semu gimbal. Kurang ajar sia. Saha sia teh ha? Aki Dira nyentak bari tatan-tatan. Saha diri kaula andika teu perlu nyaho nu jelas tinggalkeun ieu patempatan atawa bakal sanasib jeung batur andika ceuk si Jembros beri nunjuk ka Aki kasam anu masih onghek-onghekan sedeng ari bibirna nyarita kitu ari panonna mah gular-gilar ka balebah cahaya panon poe bangun inggis kakeunaan ku cahaya nu sumeleket di antara hieum nadang daunan. Kurang ajar sia. Memangna saha sia kumaha wani ngatur-ngatur ka kaula? Iya. Aki Dira tibatan nurut malah gawok sarta ningan sajorelat awak neges ngajorelat narajang si Jembros.
Sapasang lengenan ruhai nyaho-nyaho geus nyantong hareupeun rarai si Jembros. Si Jembros ukur ngabak. Bari ngarendekeun badanna ka hareup, laju nyeundak dada lawan ku tak-tak. Waduh, dayagdag, keplak. Basa awak na ngadayagdag disusul tepus ku tepakan leungeun si Jembros nepak dadana. Eta jurus disebut nepak cai jero tahang. Salah sahiji jurus ulin banyu ciptaan langsung Eyang Bundar Wastu. Kontan wae awak Kidira nepi ka ngajol jauh ka tukang. Tulu jungkel jumpaling asupan sarta patumpang tindih jeung age kasama nu geus payah. Leuwih hade, Andika duaan mulang ka pajaratan. Laksanakeun tugas Andika duaan masing iyatna. Akidira teu nyarita deui, sanajan bieu hasil dijeblag tapi dirina teu ngalaman tatu meus acan. Ku kituna manehna sadar upama eta jalma Rudin nu beungeutna pinuh ku Jembros teh geus ngahampura manehna. Atuh sanggeus ngahudangkeun age kasam tuluy bae indit ninggalkeun eta patempatan. Hatena bener-bener panasaran ku si Jembros anu geus mampu ngaragragkeun dirina ku sakali muka serangan. Anu sok padahal kapanan dirina teh kaitung jago kelas hiji mangsa harita. Bari salila ieu teu leureuh ngasakan ilmu pancatunggalna sok sanajan bari keur nandangan hukuman ngajaga kuburan kuno. Sanggeus rada jauh di tempat tadi reg Akidira ngeureunkeun lengkah sukuna, tuluy nyingsi ka sisi jalan ngadon ngadeureuhkeun ka cape. Aka, katingalina tatu aka cukup berat. Bener ki adi, kaula teu nyana bakal aya serangan ngadadak hareupeun kaula. Saha sabenerna jelema Nurudin tadi teh? Aki kasam nembalan bari muringis nahan ka nyeri. Nyaeta kak, kaula oge teu apal. Ngan lamun nilik kana sora jeung dedegana mah can kolot-kolot teuing. Masih beunang ku itu ngora keneh teteh. Geus 25 tahun urang cicing di pajaratan kuno. Sasat ngasingkeun diri bari ningkatkeun ilmu. Tapi teu nyana di luar beuki loba jago sakti nu masih ngarora keneh. Bener kak. Bieu we ukur sageprakan kaula langsung rubuh. Sigana kakuatan eta jalma teh nincak ka tahapan piguna tah. Bener euy. Coba Andika, ulah loba carita heula. Ratu di jero aka urang ubaran. Sok atuh kadinya. Aki kasam unggek terus diuk sila nonggongan Akidira. Sabalikna Akidira jang hareup malah tuluy ngerahkeun hawa murnina kana dua urat nu aya dina walikat kenca katuheueun Aki kasam. Sanggeus ambekan Aki kasam taratur jeung tanagana pulih, duanana terus dariuk pikeun ngabadamikeun lengkah saterusna. Geus kieu rek kumaha urang teh aka. Teu ingat tuh. Kaula oge bingung. Lamun nilik kana kaayaan mah, tetela si Rundayan teh terumasaeun mergasa Kang Bundar Wastu. Bener. Bener adi. Kacirina mah lain si Rundayan palakuna teh. Terus saha atuh Kak? Nya ieu nu kudu ditalungtik teh. Ayeuna mah kieu wae. Tujuan urang robah. Anu tadina tujuan orang teh rek nyangkalak Cirundayan. Ayeuna mah urang nalungtik saha sabenerna nu geus mergasa Kang Bundar Wastu katut muridna Ki Gagak. Sikep jeung caritaan Andika teh ngingetkeun diri kaula ka dulur kaula. Nah memang kumaha kitu.
Persis Andika teh pinternya degen jalma nepi ka teu walakaya. Bubuleud panon hitergos tembong semunga geter. Gambaran batin anu katurih sabot kitu kadenge kirundayan cumarita deui. Nya heuga tuh. Upama hayang nyaho mah. Upama kahayang Andika gitu, ku kaula bakal dijawab. Kira pok omongkeun. Terus terang bae. Diri kaula teh aya nu mitena. Saeutik ge kaula teh rumasa ngelakukeun hal anu sakitu biadabna. Jadi bener, Andika teu rumasa. Kaula teh rumasa. Hade, Dina danget ayeuna kaula percaya ka anjeun. Tapi awas, isuk jeung geto upama kebusukan Andika kabuka. mangka tangtu akibatna. Tunggu akibatna. Kaula siap rek dikumahakeun bae oge. Tapi saha atuh Andika teh? Dina waktuna ku kaula baris di bejaan. Nu jelas dina waktu ayeuna kaula aya di pihak anjeun. Oh, upama gitu mah atuh nuhun. Nuhun pisan. Hiji deui pangwadi kaula. Perkawis naon? Dina waktuna pangistrenan tatua anyar di puncak Gunung Sanggabuana. Kaula miharep Andika bisa milu nyakseni. Sabab lamun taya hahalang, nya harita sagala-galana baris kabuka. Oh, sumangga sun, sumangga. Waktosna seep kasugri pamiarsa, urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Padaran acara dongeng enteng anu judulna Banjir Getih di Sanggabuana, iasana Manggiok. Kang Gilang sapara kancang haturkeun nuhun kana sagala paratosanana. Wilujeng kantun, urang tepang dangu di enjing per mios.